Tah bukti urang ulah eureun ngaji teh supaya hirup hate dina Tanbihul Gopilin gerata halaman ayeuna 130 genep di dieu diaos ku urang teh. Qala ba'dul hukamai. Jalmi-jalmi sebagian jalmi bijaksana ngadawukeun kieu hayatul qalbi fi arbaati asya'a. Hirupna hate teh aya dina 4 perkara. Nu ku urang kudu diudagi teh 4 ieu teh. Al ilmu warido wal qanaatu wazuhdu. Hate bisa hirup keur pikeun jalma-jalma anu terus aya ilmuan. Tah jadi ku ayana ilmu maka hate bisa hirup. Sedengkeun al ilmu bita'alum hasilna ilmu eueuh deui wal ti ku ngaji. Wal barokatu bil khidmati barokah ilmu mah eueuh deui ku ayeuna khidmat urang ka ahli ilmu. Jeung kana ilmu sedangkan wal manfaatu bi taat manfaatna ilmu teh eueuh deui ku cara taat kitu teh euy. Jadi jalma anu sok daek ngaji mah bakal hirup terus hatena. Kaduana ridho urang kana takdir ti Gusti, ridho kana paparin ti Gusti, wal qanaatu narima apa adanya nu dipaparinkeun ku Gusti nu jadi bagian urang, wazuhdu jeung juhud. Tah jadi kieu ku ayana ilmu bakal nepi kana karidoan tah baca ka dieu. Ku ayana ridho bakal ditepikeun ku Allah kana qanaah, ku aya qanaah bakal ditepikeun kana zuhud. Jadi jalma anu daek ngaji anu ngabogaan ilmu leuwih deukeut ku Allah dibere zuhudna sehingga ku Allah dibere terus hirupna hate. Kitu teh euy. Mata kula sok eureun ngaji, ulah eureun ngaji kitu tah.